Kali ini tim Tegar Pasundan berada di tempat yang sangat bersejarah. Tepatnya di pabrik gula Kadipaten. Pabrik gula Kadipaten yang didirikan pada tahun 1867 tahun yang lalu. Konon di sini banyak cerita misteri yang sudah beredar di masyarakat. Maka tim Tegar Pasundan akan menguak sejarah dan misteri yang ada di tempat tersebut. Dahulu di sumur ini banyak mayat yang dimasukkan ke sini zaman kerajaan Belanda. Maka dari itu kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Tegar Pasundan, kali ini kita berada di sebuah tempat yang sangat bersejarah yang letaknya di Kadipaten. Pabrik gula Kadipaten ini didirikan tahun 1867. Dahulunya ini adalah tempat menarik tebu yang dibawa oleh kereta api yang dinamakan sebuah truk. Mungkin Kang Opik akan lebih jelasnya menjelaskan cerita sejarah yang ada di tempat ini. Kang Opik, silakan. Kalau untuk sejarah sih ya, emang dulunya kan pabrik ya, berarti kan pasti di sini tempat untuk proses pembuatan gula, yang dimana biasanya bahan-bahannya itu ditarik dari atau kebunnya itu di karet itu yang kemarin yang kita mengangkat dari jalan karet itu dia dulunya itu tempat kebun tebu ya, dan ini jalur keretanya itu ke sini untuk pengangkutannya gitu. Menurut orang-orang gotrok itu yang namanya? Iya, gotrok itu. Kalau kita dari Sundanya itu sepur kan. Sepur ya, ya sepur. Paling itu aja sih yang pengetahuannya. Untuk wilayah area sini kan udah rata lah, intinya udah rata. Dulunya ini pabrik gula gitu di sini. Cuman akibat nggak tahu kenapa ya dari warga sekitar juga dan Belanda. ya Belanda itu. Akan menjelaskan lebih dalam. Yaudah, kita akan lakukan proses mediumisasi. Assalamualaikum. Kali ini kita akan melakukan proses mediumisasi, mengungkap sejarah melalui versi gaib yang ada di sini. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Sarang saya. Punten izin ngagali informasinya sejarah tempat di dia dahuluna tempat naon gitu. Tempat di dia. Kalau tahun ini aing nanya tahun ini anu kemana dimaksud nya sejarah bahalana tempat itu teh tempat naon gitu kan kebon dia mah kebon bahalana berarti nya kebon dia mah iyanya di dia teh bahalana naon bae sih aktivitas model zaman bangsa Belanda di dari teh naon bae gitu ya bangunan. Oh, nyeun bangunan di dia berarti. Eta bangunan teh di angge naon bae gitu. Dijieun ngalolakeun tiwu. Bah, di dia tos seberhala mi. Aing dia geus lila.
zaman Belanda. Samemeh datangna Belanda ka dieu. Aing geus di dieu. Berarti asli di dia berartinya. Di dia. Aya eta zaman Belanda teh ngajajah warga nu di dia atau masyarakat nu di dia gitu supaya di budakkeun digawekeun di dia apa kumaha gitu eta penjelasanna. Ngabudak saware. Itu kabeh. Ai aki cicingna nu di mana ya? Kali mana? Kali mana kita kali mana? Nah, itu Sok menampakkan diri ke warga nu aya di dia. Tapi sebagian ayahnya bangsa Ayah sok menampakkan diri. sok nempukeun. Kali mana? kayak sabaraha golongan di dia bangsa non bae Loba. Kayak naon deui. Intinya silaturahmi gitu arti nu di daria gitu kan menggali informasi. menggali informasi lah intinya kan warga di dia ongkoh gitu ABG kan di Kadipaten gitu maksudnya kan yang terang sejarahna terus dipublikasikan di masyarakat gitu jadi meh teu dilupakeun ieu tempat teh gitu kapungkurna sejarahna gitu Sejarah yang sejarah nu mana? nya sejarah di zaman Belanda gitu non masuk ke dia gitunya kak wilayah dia gitu kumaha apakah mahlana emang dijajah gitu warga orang nu di dia tadi baru nuh di dia apa kumaha gitu yang terang masa laluna gitulah tempat dia intinya gitu Awalna Belanda oh tadi tuh Kali itu. datang toloy merean atau luhur kandap nyian anjung tapi ya tempatnya kunaon bisa di rubak deh teh jadi diratakeun deh kan bahalana kan masih utuh gitu aya pabrik gitu kan di dianya eta mah jalma ku jalma anu na masih hirup masih hirup diratakeun jeung kaperluan manehna jeung aya cingan kesenang eta jalma diratakeun terus bade naroskeun ieu nya cerita ti masyarakat ieu mah nya baheula kan sancan beresna ieu non supermarket ya tempat belanja gitu eta teh aya nu dihandap temu sok lame jelema warung di dinya eta kan caritana kan baheula kan keur mimiti anyar dibangun teh seueur nu dilinglungkeun kapanggih deui gitu eta kunaon Seueur kejanggalan atau konon kejanggalan masyarakat. gitu maksudna teh Terang aki kumaha? apal Kumaha? peda anu awit nyieun eta tempat teu izin Oh, teu izin. nya. Teu izin ka Ya, eta nu darinya teh samemeh ngenta hayang pamenta samemeh eta dibangun teh jadi ngalinglung-linglungkeun jalma hari ayeuna tos teu aya gangguan ka masyarakat. aing kurang apal ayeuna berarti beda wilayah deh gitunya aya nu Beda. bangsa nu sejen deui belah ditu mah nya nu ageugeun nu di dituna beureunya Beda. Benten-bentennya. paling kitu wae nya kinya hatur nuhun pisan punten ngaganggu anu aya di daria gitu cuman ingin tahu lebih jelas sejarah masa lalu na tempat ieu hungkul sia hatur nuhun pisan Mantap sejarah. sami-sami Pisan.
Sampurasun. Sahabat, kita akan menggali informasi lagi lebih dalam. Assalamualaikum sampurasun. Punten, Ki. Badan Aron menggali informasi tempat ini. Informasi naon? Sejarah tentang ia berdirinya pabrik gula. Terang, Ki. Ayo nuti mana Ki? Ringin Ki. Orang. Oh, nu orang kali itu. Iya kapungkur teh tempatna teh tempat naon gitu. Sejarah tempat di dia teh. Oba. Nu mana heula sejarahna? Nya anu pabrik nu ti dieu teh maksudna ti zaman aya bangsa Belanda ka dieu gitu. Kumaha caritana gitu nya. Ngadirikeun. Pabrik leres, pabrik gula. Bener. Terus apa nu di darieu apa sok aya ngaganggu atawa gitu teh. Aya bae berarti nya. Bukan sejarah. Nya naros gitu silaturahmi ka dieu gitu nya. Menguak gitunya intinya mengenalkan gitu bahwa di dieu tempat sejarah kan ieu tos rata ayeuna mah. Taratana kumaha gitu akibat naon gitu. Apa akibat loba gangguan bangsa sim kuring-kuring kene bangsa jin tapi sim kuring kade sanes jin sim kuring nyaeta baheulana baheulana kunaon Ki? nu kalindas nyaeta barana sepur. Oh, tak panangan sim kuring kieu wae teh. saya. Eta kajadianna kumaha gitu Ki tadina? Sim kuring bare nyokot barang. Dapat tebung. Jadinya urang nu nolongan. Picik. Pokokna mah loba nu kasiksa sebenarnya mah baheula teh. Oh, Jadi itu ya. Terus apakah di tempat ini masih ada gitu bekas peninggalannya yang masih utuh sampai sekarang gitu di pas di zaman Belanda? Kan ini udah rata nih. Nah, apakah masih ada gitu peninggalannya di sini? Tos dirarobah. Terus didarobah. Paling ditutup. Oh, aya sumur berarti nya Ki? Eta sumur tos lami berarti eta. Tos lami eta mah 1000 tahun. Eta biasa nu didinya nu ngagegehna nu nyicingan nu didinya na. Eta nyeta. Sok jail nu didinya ge. Ulah sembarang maneh ka ditu. Kade wae urang mah. Omat ulah ka ditu. Beda wilayahna urang jeung di ditu. Saurna di ditu Ki aya kerajaan leres. Leres pisan. Mun eta sampai sumurna ditutup, jalma-jalmana ge kade wae. Aya matakna. Aya seueur sabaraha kerajaan Ki di dieu. Seueur. Tapi panggedena nyaeta aya kerajaannya 3 kerajaan nu ke wilayah ieu teh. Oh, gimana we eta Ki? Urang mung nyebutkeun. Terus eta hoyong terang ongko akan di bawah teh di jeun
supermarketnya kayaknya model tempat belanja gitu jalma itunya pasarnya model pasar gitu eta cerita ti masyarakat gitunya kan seueur anu kejanggalan gitu didinya kerpas ngabangun eta teh seueur kejanggalan Memang dilingglungkeun kan dilengitkeun gitu benar anu bisa bahasa Belanda teh kok terus di dieu teh kunaon aruhan golongan jin korin Belanda kene nuteng ngeunah teh tak kena ulah padu bae ulah semena-mena abang boga kuasa naon deui terus saya tuh assalamualaikum sampurasun ayo sampurasun rampas nanti mana ya tadi nu ngomongkeun teh sata wani-wanian nanti mana sim kuring eta nu cicingna oh nulis ini ya izin menggali informasi mata kade nama gitu hoyong terang sejarah nanu di dia gitu tempat iya gitu bahalana teh naon gitu di dia teh selain cancan kayak Belanda gitu ya sudah lawang jang leuweung eta asal mulana datang bangsa Belanda ka dieu teh kumaha caritana kajajah ngajajah ka dieu nguasaan di dia ya jadi ditempatkan di dia nyata perusahaan Sunda nyata di jen budak diperalat seueur di Barunuh berarti di dia dijajah ku bangsa Belanda seueur seueur terus eta kunaon anu dihandap nu di pasar teh kan carita ti masyarakat kan kerpas pembangunan eta nu dihandap pasar supermarket lah tempat belanja gitu nya teu ngarti naon pasar supermarket teu tempat nyaho belanja manusia teu nyaho eta teh keur kapungkur dibangun teh seueur kejadian-kejadian entah itu manusiana anu teu izin atau napi kumaha eta teh seueur gangguan gitu dari tepat dua izin tong sangeunah nah kahayang udah izin lah berarti nya Oba maneh tersebut nah bisa kieu cik doakeun aya nu di dieu pasti didoakeun lah aya nu dikubur di dieu teh anu dikubur ya kalau mana oh pakai dia dia korban pembunuhan dipalih dia teh cuman geus rata merenya selila ya teh ya korban pembunuhan ya lain di zaman simkuring ya teh kersancan aya pabrik gitu sancan aya Belanda di dia apa santos ieu rata oge pan loba nu maksiat asup ka dieu teh untuk diganggu berarti maksud ka dia di bangsa diganggu simkuring kan kejadian kieu kawe ieu teh ieu geulis sebenarnya mah ayeuna teh aya ieu teh keur mirengkeun ieu cik doakeun ku maraneh anu bisa tah keur cenekul dewekana digebog tanaon teh digebog sok doakeun Patma tapi masih warga anu di dia keneh berarti sanes nanti mana datang tak apa di mana-mana nama
jelas-jelas nyaeta mawa nu kieu tah. Oh, motor. Oh, mau motor. Mau kendaraan ke dia gitu. Tiluan. Oh, dibunuh berarti di dia berarti nya. Sata acana terus tiluaran, tapi ditunda di dia. Oh, Bicen nggak dia berarti. Pas lami ya teh ya. Karunya sok bersihan kayang teh. Sok. Ayeuna bersihan. Gua ngirimkan Al-Fatihah gitunya. Gua jeuna gitu. Saha namina teh tadi teh? Fatma. Yen dewekanna nyaeta teu tenang nepi ka ayeuna. Hayang panggi jeung kokolotana sebenarnya mah ngan teu apal. Kayak ku reng-rengan nu di darieu kayak sugan didaroakeun gitunya. Arah ieu tenang manehna. Nyaeta cek yen dewekana bieu ngomong di arah kulon. Sumedang, Daerah Sumedang. Oh. nyaeta di Alam Sari cenah. Alam Sari. Loba korban mah. Nu di darieu. Iya di sepanjang jalur ieu ya. Loba. Nu di desa. Saha nu bisa nyaeta pangmindahkeun wae karunya di dieu mah. Ai nu di darieu, sosok nu di darieu biasana sok aya nu ngaganggu tara model ka masyarakat nu kitu. Jarang. Tapi teu seprak ieu maot. Oh. Urang ge turun tangan. Tengenah urang. Ngahargaan ai ka awewe teh. Tong samana-manana. Abong manehanana lalaki. Kartos. Terus hoyong terang ongkoh gitunya nu di dia kan secara gaibna gitu, apakah ada sebuah kerajaan gitu di dia teh gitu. Aya tilu kerajaan. Sarwa di golongan bangsa jin sadaya di dia. Aya Nu beda tara. aya beda acara, golongan. beda golongan. Kade wae. Terus itunya secara gaib. Kade urang nitip nyaeta anu eta nu kieu ye ulah ditutup. Sumur lah ditutup. Ya, jadi atas aya embung nanaon mah. Si yakin nu ti ditu barenya. di sumur mana nya? Urang masih ngahargaan. Aya naon deui sok? Aya amanah kanggo warga Kadipaten gitu. Gitu. Pesan Pesan di aki. Udah kumaha Tong berbuat jinah di dieu. Geus sakitu aya mung diganggu ku golongan. Urang mah silih hargaan. Ngajan manehanana teu bisa nempo oge cik hargaan. Ulah nyieun maksiat di dieu. Ieu kasebutna musim kuring geus di ieu. Nah itu TK, sekolah TK Gina sok aya nu ngaganggu tara di dinya ka murid-murid. Apal. Orang mati jauh. Oke, mang di itu meureun di sumur. Wilayah perbatasannya eta batas. Oh, iya batasnya ya. Batas rel. Paling kitu wae kinya hatur Nuhun informasinya nya. Informasinya gitu. Kayak disampaikan Gitu. dengan cara seperti ini kayak warga ge terang meureun. Ada ulah macam-macam di dieu. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Proses mediumisasi telah berjalan dengan lancar. Jadi hasil mediumisasi tadi, menurut dari Bang Sadin, tempat ini banyak dipakai maksiat. Tolong ya, yang ada di sekitar sini warga Kadipaten jangan maksiat di tempat ini. Tadi pengakuan dari Bang Sadin, tempat ini sering dipakai maksiat, jadi tidak boleh lah. Terus banyak juga dari zaman dahulu di sini banyak yang meninggal karena peperangan. Terus ada yang pertama tuh yang tadi ada kereta api yang dinamakan Sepur menggilas si kakek yang tadi, yang mungkin beliau juga korban dari kecelakaan tersebut. Beliau juga menyebutkan tempat ini dijaga dan dilestarikan. Mungkin ini kan tempat bersejarah ya. Bang Opik, boleh menjelaskan hasil tadi? Paling itu aja sih. Jadi kan ini kan tempat bersejarah, intinya dilestarikan lah, walaupun ini udah yang rata semata gitu kan. Ini dulunya bekas sejarah itu pabrik gula di sini, pabrik gula yang dipimpin oleh dari bangsa Belanda, dari negeri Belanda ke sini, intinya menjajah lah, zaman penjajahan di sini. Warga di sini juga banyak yang ditindas gitu, dilihatnya gitu kan dari pengakuannya, cerita gaib kayak tadi kan. Intinya mengambil kesimpulan lah, intinya pintar-pintar mengambil kesimpulan dalam mencermati sebuah video gitu kan. Cerita yang Sebuah tadi cerita, coba gitu dicermati kan. lah, Simak lah intinya. simak sampai tuntas, soalnya kalau Bang Sadin juga tidak diganggu oleh manusia nggak bakal mengganggu. Bang, boleh menjelaskan? Satu lagi sumur Kang, sumur ya, nggak boleh ditutup. Nah, untuk warga Kadipaten ya, terutama khususnya daerah pabrik gula, tolong sumur yang tadi tidak boleh ditutup. Menurut ceritanya tidak boleh ditutup katanya ya. Iya. Itu kan intinya kan itu kan peninggalan leluhur satu-satunya gitu kan. satu-satunya Awal mula berdirinya pabrik gula di sini itu yang masih tersisa itu ya emang sumur yang di sana. Gitu. Sumur yang di sana tidak boleh ditutup ya. Iya. Sudah, terima kasih ya, mohon dukungannya untuk like, comment, dan subscribe channel kita Tetar Pasundan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.